Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Bimo Tringgawanaria, abdi wawakilti SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur atau SMKNPP Cianjur. Baris nintonkeun saja anu temana biografi IR Soekarno, anu jejerna Soekarno anu Indonesia. Wilujeng nyakseni. Soekarno anu Indonesia ku Bimo Tringgawinaria. Di belahan bumi bagian kidul ngadeg hiji nagara nu tohaga tur kacida legana. Nya di dirinya pisan medal hiji pajoang nu kamasyur. Mawa harapan jeung sumanget nu ngagedur. Soekarno ngaran anu agung tur diagung-agungkeun ku sakumaha rakyat. Indonesia tempat manehna gede jeung digedekeun. Nah make kudu cagaya kabeh pada terang. Kumaha bungelana kalemah cai. 17 Agustus 1845 jadi ciri anu sajati keur dirina. Indonesia lemah cai urang merdeka tina jajahan Walanda. Indonesia lemah cai urang geus merdeka ti rongrongan Jepang. Kamana kasaha urang kudu tumarima? Nya Soekarno pisan nu jadi lulungguna. Tapi kiwari mana hasilna? Kamana ilangna semangat pikeun bumela kalemah cai nu sakitu ngagederna? Kamana leosna semangat perjuangan nu abdi itu ngabelana? Jeung kamana laratana rasa nasionalisme nu salila ieu didama-dama? Nah atuh era, nah atuh sieun. Kumaha teh mahna upama Soekarno apalin ningali lemah cai nu sakitu dipupusti kiwari silin jenis. Di mana lemah cai kuring? Kamana Indonesia kuring? Dikamanakeun Gusti? Dikamanakeun ingatana? Horeng geus lain deui Gusti. Titis tulis perjuangan kuring siga taya tapakna. Gusti, nahangan nepi ka dieu hasil perjuangan teh. Hudangkeun kuring Gusti. Kuring hayang ningali deui lemah cai kuring. Dedeuh teuing Gusti. Mana teuing sedih jeung ceurigna Soekarno. Ningali Indonesia anu baheula diagung-agungkeun kiwari dimomorekeun ku bangsana sorangan. Matak pantes Soekarno pernah nyarita, perjuanganku akan lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.